kopi, cuaca kopi. Dah. Desain dong ya teh. Nah, bebek. Oh, bebek tuh. Itu tuh. Halo. Ya, halo. Sinyal naon neng? Bukan ih. Udah. Neng udah haracan. Syukur aja. Sep. Masih lain dekat di euy. Bener Sep pun. Aja. Tapi saya Ya, halo. Sep. Hah? Orang sok ya? Dingin sih nih. Ih, mau dasar rumah mah gini juga langsung ngijikin enaknya teh ngopi. Belum sampai. Yang badan harus gerak. Anjing biasa ketemuan tuh. Alhamdulillah. Ketemu Anda ini ih, kira-kira terang tempat biasa. Sama udah ini. Oh, mau tuh. Di atasnya. Waalaikumsalam. Wah. Naik bareng aing nih. Ngobak kopi teh. Kumaha nya, Dang? Nih, tadi aing saregut aing masalah kadar naik tadi aing nyuyut deui. Anjing lah, anjing. Teu tahlilan kopi teh. Ini sinya. Gorengnya dia. Uli jog geus berak. Tadi tujuhna pamirsa. Gagal di we ngopi berapa puluh kali. Cuaca alus, kopi na bea. Cendol. Ngeleg. Alah anjing. Kunaon maneh? Ngeleg HP aduh aing we. Kerame-rame sinyal. Bieu jeung saha nelponan Sep tuh. Biasa si Cici tadi teh gini. Urang teh gerak Dang. Teh ke mana? Curhat biasa. Urang teh mak si Cici. Tapi bingung itu kumaha nya. Masih kena aya rasa resah urang. Resah bercampur nih apa teh kumaha maneh. Gitulah. Baik nembak awewe tapi masih kena rada bimbang hati itu. Kumaha nya? Nah, urang teh na teh minta saran maneh Dang. Urang tuh si Cici kumaha tah? Gitu. Ulang Sabar nama orang ke bogoh kasih cici teh Sep. Dang. Euy. Ulang semua. Ih, Ketemu kok mana we? kumaha? Wong teh minta tanggapan maneh. Ada cik urang mah eta mah kumaha ke maneh. Saya maneh ieu naik ngajalanin ini nak tah eta heuh. Nama cong kumaha maneh we kitu tah tiuing. Kah mules aing ngadenge. Obrolan sih mah. Lu mah Mana? modal. Modal. Ayo tuh. Iya tuh. Kelak beneran. Ayo. Halo. Neng di mana? Oh. Teh janten di nu tempat kamari teh gini. Di dieu we ketemuanna di gini di Jakarta SD di taman. Sok. Tulisnya. Udah. Waalaikumsalam.
Punten AA nembe teh dipiwara heula meser Cikur ke Alfamart terus uing nanya itan heula kolor. Tuh udah neng mah sorage orang bereskeun heula pengerjaan di bumi. Kita mitos beres langsung ka dieu kan betah kitu mah. Muhun AA kan kabujeng siang bilih AA nungguin lami. Dah. Ya udah tuh. Wah. Dek. Si Usep jeung si Cecep kemarana. Sinariun. Kita tadi meni nongol itu. Nyao, ulalai meureun. Nya Ceng. Hah? Jawab lah. Lah sia nyawa HP wae tuh dah. Kalah ngurus cablay. Sok-sok we si Usep teh jeung si Cecep cenah ka darieu. Sok-sok ya barudak cenah ka darieu. Heeh, kedeung bawel maneh ih. Umat. Wah ya. Mana sok-sok? Nah naon di dieu A? Mang Mul, di mana, Mang? Nang jarab nih A. Mega saya tuh euy. Tuh di tukang, Mang teh. Kan atuh. Burungnya mati. Ngaruwas nang. Mana cai teh wa euy? Bohong sarinya malah. Aing geus teu kuat yang nginum. Balik bae ah. Jung we. Nah, Bae tuh. Kade, Mang. Bisa tuh. Anjing berat goblok teh ah. Kenalan we di dieu. Kopakan tabus ya. Teu meureun nginum ka aing. saha ih. Amit-amit jelema teh. Gitu-gitu ge Mang aing bae stres-stres gitu ge. Ih. Baiklah, geus biasa dah. Neng. Kak, Jadi kieu. kieu kumaha A? Nya jadi kieu. Kieu kumaha A masuk tara pararuguh? Terus sama ate gaduh rasa anu bade diungkapkeun tapi bukan perasaan nyata aya rasa ragu nah hate anu mata kijeretean jeung teu bisa diungkapkeun dengan kata-kata. Salaresna Neng teh udah capek A. Capek A nungguin kepastian dari baheula. Ayeuna Neng udah sabar. Cuma ingin waktu nu tepat buat ngungkapin ini sadaya. Anggang seperti spasi, digantung bukan popoyan. Cinta AA selalu diengke-engke. Niat tuh sih. Niat sih. Tapi bukan sekarang. Terserahlah A, tapi teu kenging nyalahkeun pami hati ieu ngalih ka nu lain. Teruslah A. Kemana nih? Bade gegero kaburu mamah ngulutruk.